Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing baru ada SD juara, tepang dari sarang Pupi dina pengajaran bahasa Sunda sareng lingkungan. Kumaha kabarna sadayana? Alhamdulillah sehat sadayana nya. Pupi bade nyanyi deui hiji tembang judulna Tik 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 Sora Hujan. Nah, kalian bisa mengingatnya dari lagu judul Tik 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 Bunyi Hujan. Sekarang selamat mendengarkan dulu ya, nanti boleh mengikuti. 1, 2, 3. Tik 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 sora hujan di luhur genteng, cai na ngeclak henteu kakira, cobian tinggal dahan jeung ranting, tangkal jeung kebon basa sadaya. Insya Allah. Nah, dinten ayeuna urang bade diajar usum-usuman. Naon sih usum-usuman teh? Yuk regepkeun heula videona. Urang hirup di negara Indonesia. Gaduh dua musim atau dua usum. Aya naon wae sih usum-usuman teh? Anu kahiji, aya usum hujan, anu sok disebut usum ngijih. Usum ngijihnya, dina usum ngijih mindeng kajadian hujan ngecek sapopoe, limpas minuhan lahan di sabudeureunana, malah teu saeutik patempatan nu kakeueum kabanjiran. Teras nu kadua aya usum halodo. Dalam bahasa Indonesia artinya musim kemarau. Kaayaan usum halodo sabalikna tina usum ngijih. Mung bulan-bulan teu turun hujan, walungan molet raksa, sawah, kebon, jeung lahan sabudeureun paimahan kagarengan. Tah, eta tadi usum-usuman di Indonesia. Jadi Indonesia teh gaduh dua usum, nyaeta usum hujan atanapi usum ngijih. Anu kadua aya usum halodo. Alhamdulillah, jadi urang ayeuna tos terang ya ngaran usum-usuman, ngan aya duanya insyaallah tiasa. Anu kahiji usum ngijih, anu kadua usum halodo. Mun sakitu pangajaran ti Pupi dinten ayeuna, hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.